Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para ibu, para bapak, para wargi, para muda, para mudi, para hadirin sadayana, aki-aki nini-nini sadayana. Alhamdulillah ku kudroh ku irodah Allah subhanahu wa ta'ala kurang dipertemukan lagi tiasa kempol ngariung, tiasa silaturahmi utamina tiasa tolabul ilmi. Sok sanaos simburing rada telat kapegat ku macet menuju pengaspalan jalan ya. 20 menit simburing ngantosan di jalan. Alhamdulillah mudah-mudahan hadirna calikna niatna janten amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dina hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh anu mana dawuhan anjeunna teh minta perlindungan, minta pertolongan, minta bantuan tina fitnah ancaman, tina fitnah pangaruh anu jolna ti belah kulon sareng belah wetan. Di kapungkur ibu-ibu, para bapak, Rasul nyuhungkeun perlindungan khususna keur umat Islam waktu harita ya. Oge umumna kanggo urang sadayana kanggo umat anjeunna supados ditebihkeun, supados dipapalin perlindungan tina ancaman-ancaman anu jolna ti belah kulon sareng belah wetan. Upami bapak ibu naroskeun aya ti belah kaler geuning teu kidul teu nah ya teh kunaon oke. Jadi aya naon di belah kulon jeung aya naon di belah wetan gitu, atau aya naon di belah wetan aya naon di belah kulon nugi ka Rasul nyuhungkeun tebihkeun tina fitnah-fitnah anu jolna ti kelompok anu aya di blok wetan jeung blok barat, blok timur, blok barat. Berarti blok kaler jeung blok kidul mah pangaruh. Oke. Satu catatan kanggo urang sadayana ibu-ibu. Kunaon? Tadi kunaon Rasul make nyuhungkeun perlindungan ka Allah. Nah ieu teh netelakeun anu dipayunan ku Rasul teh abot Pak. Berat. Sabiasana ibu-ibu para bapak nyuhungkeun perlindungan, nyuhungkeun pertolongan teh berarti masalah teh berat. Sing tulungan euy kuing. Sab upami tiasa dipayunan ku nyalira, tiasa diselesaikan dengan sendiri teu kudu minta bantuan orang lain kan? Betul? Nah, itu. Nah, makanya ibu-ibu. Sebenarnya orang teh boga musuh anu kacida pisan beratna. Saha? Setan ibu-ibu. Berat. Sebab
upamiku orang diukur-ukur asa moal wani urang ngalawan setan. Nah makanya ibu-ibu kulantaran orang memang manusia lemah teu bisa ngalawan setan ku sorangan, maka orang kedah nyuhungkeun perlindungan ka Allah nu kagungan setan. Kali deui nyuhungkeun perlindungan ka Allah nu kagungan setan. Saya simkuring yakin tanpa pertolongan, tanpa perlindungan ti Allah mah ibu-ibu sing saha wae oge moal salamet tina berbagai macam ancaman bahaya, utamina tina ancaman bahaya godaan setan. Makanya di samping ibu-ibu para bapak sareng simkuring sok rajin muji ngalem ke Allah, membaca dikir ke Allah ya. Maka kadek tong hilap urang oge sing sering-sering minta bantuan, minta pertolongan ke Allah, dijauhkan dina berbagai macam fitnah, berbagai macam gangguan, utamina gangguan setan. Yakin bu lah ibu-ibu sareng para bapak sareng simuring moal mampu yang harapan setan ku sorangan. Yakin? Naon masalahna bu? Naon masalahna? Ai setan mah bisa nempo ka urang, kan urang teu bisa ningali setan lin. Betul? Kan tos ibu ningali setan. Maksudna nu asli nya. Aya nu palsu mah loba di jalan oge. Kawe nya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sanyana setan jeung qabilahna, berarti qabilah jeung balad-baladna bisa ngamonitor, bisa mengawasi, bisa melong mencerong bebas ka urang. Anu aranjeun masih muring para ibu moal tiasa. Lamun pertandingan teh amah ibunya saur guru urang tanya, lamun gelut teh amah, lamun boxing teh amah, nu hiji mengpeunan, nu hiji molotot, mana nu ripuh? Nu mengpeun. Nu hiji dipengpeunan, nu hiji molotot, mana nu ripuh? Nu mengpeun. Tah hakikatna ibu-ibu urang ge mengpeun ka Allah, mengpeun ka setan teh. Ai setan mah molotot ka urang. Bu, awas, ya setan melong mencrong ka ibu ka bapak ka simuring. Memonitor ka urang, gerak-gerik urang diawasi ku setan. Moal mampu, Bu, moal mampu. Matak sekali deui ibu-ibu, hayu. Di samping orang sok muji, sok ngalam, sok dikir ka Allah, oge tong hilap urang nyuhungkeun perlindungan ka Allah. Bahasa naon Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mun dibahasakeun besimburi mangga nyangakeun Allah abi mah teu daya, teu upaya, teu kuat. Yang harapan setan anu dilaknat, anu dikutuk teh. Jadi sekali deui hakikatna urang bisa bebas, maaf, bisa salamet tina godaan setan, tina berbagai macam fitnah anu terjadi di alam dunia ieu teh kulantaran perlindungan ti Allah. Sekali deui. Nah sapertina oge sami ibu bapak tiasa ngalaksanakeun parentah Allah teh aya sanes kulantaran taufik sareng inayah ti Allah. Kada ya? Tapi upami tanpa inayah, tanpa pertolongan ti Allah, tanpa bantuan ti Allah, tanpa dorongan ti Allah, moal mungkin Pak. Jadi hakikatna anu ngadorong ibu ka masjid, ngadorong bapak anu nyuntrungkeun cekah sarama bapak daek ka masjid teh bu teh aya inayah di Allah. Upami teh aya inayah di Allah mah Pak, tong boroning tebih curugan masjid oge hese atuh. Betul? Leres? Lain-lain di dia di Amerika. Di tong boroning tebih tatangah masjid oge aya teh acan geng hidayah mah sesat.
makanya hidayah kalau ke orang teras suhung kan. Yakin Bu, sholat itu berat, ibadah itu berat, tapi ibu bisa ngalengkahkan, para bapak bisa ngalengkahkan sampean ieu teh aya nu ngagerakeun hakikat nama Pak. Saha nu ngagerakeun pertolongan ti Allah. Ibu-ibu upami sareng para bapak upami ngadangu adan orang sok ngalelewenya. Ya memang kedah dilelewe. Sok sanaos hukumna cek sapalih mah fardu kifayah. Ai fardu kifayah teh kewajiban anu gugur sok sanajan dipidamel ku sebagian. Geus cumpon ya, cukup walaupun sebagian. Ngan lamun henteu sadayana dosa kabeh gitu. Jadi aya fardu ain ya Bu. Ai fardu ain mah cek bahasa kasama notok ka setiap babatok. Maaf. Jadi teu bisa diwakilkeun. Salat fardu ain, saum fardu ain ulah diwakilan. Loh? Tapi ngurusan mayit mah ngaibakan, ngurebkeun, nyolatan, naon deui? Mungkus aslok-aslokannya Bu, ibakan heula terus dibungkus terus disolatan terus ngurebkeun eta mah fardu kifayah. Sok sanaos bapak henteu ngan moal meunang pahala ya, ngan teu dosa gitu. Tapi ai salat saum ibu-ibu lain fardu kifayah, fardu ain, teu bisa diwakilan. Paham? Pang salat kenjung lah moal ke bayar ku uing. Paham ya? Da ieu mah logika simkuring, punten bilih lepat mangga diprotes di ya. Upami ngaibakan fardu ain kewajiban sakabeh jelema ngaibakan mayit, lecet mayit atuh Bu. Ngajelema ngamandian. Nah itulah. Nah, kembali lagi. Adan ngawal adan ge sapalih ulama nyebatkeun fardu kifayah. Ngan kade Bu ari kanu kieu teh nu kaalaman ku simkuring lain moal nuduh batur. Sok silih andalkeun. Betul? Aya nu pupus sok silih andalkeun, keun ulah aya si akang ieu nu ngamandian mah gitu. Keun aya si anu ieu gitu. Tah makana ibu-ibu ari kana amal nu sae mah kudu sabiku bil khairat. Kudu gura-giru ulah silih andalkeun. Makana premna carana mikirna robi. Iya panginten supados kompak. Kuring rek init bisi batur teu init gitu. Paham? Mudah kapangaosan ayeuna cek ibu upami teu hadir saurang mah da moal celongnya. Sok di ibu upami teu hadir we tiluan we moal celong. Moal Bu. Tapi lamun kabeh salamur ngomongna kieu lah bae sugan we uing ngungkul nu teu hadir mah kosong masjid. Betul? Nah biasanya orang gitu. Nah makanya kieu panginten supaya menjaga ya, untuk menjaga orang ngawitan ku nyalira erek bisi batur henteu gitu. Talamun kabeh ngobrol kitu hadir kabeh. Nubeh ditu erek nubeh di erek lamun cek nubeh dia teh meureun uing wungkul cek nubeh ditu. Cek nubeh ditu meureun uing wungkul salamur uing wungkul kosong atuh. Makanya oke. Ieu mangemutan lah pada mulan sadidinten upami aya nu adan waler. Walerana saminya Bu. Ngan aya nu benten waleran teh naon? Tah mun muadzin ngumanakeun hayya 'alas sholah waler la haula wala quwwata kunaon geuning kitu nya
kunaon teh dituna. Oke, geura ibu hartos sanda eta teh bahasa sadidinten. La haula tidak aya teu aya upaya kecuali kekuatan ti Allah. Betul. Jadi Allah teh ngajak ngalangkungan muadzin, hayu urang salat. Berat ibu salat teh. Kok geuning bisa ngalengkahkeun? Kuat lillah. Ada kekuatan dari Allah. Tah ieu ibu disebut inayah teh. Oke, kembali lagi. Jadi hakikatnya ibu-ibu, orang sing sering-sering nyuhungkan perlindungan ke Allah. Sebab tanpa perlindungan di Allah mustahil jami salamet. Matak nalika aya jami salamet. Ya. Ida urija biruhil mukmin ila sama'i dunya, nalika roh orang mukmin nu soleh ahli ibadah urija mi'raj naik ruhna kaluhur. Para malaikat nu penjaga langit teh atuh kagum atuh Pak, gogodek. Bahasana teh waihah. Bahasa Arab. Mun urang manaon? Wah. Hebat. Kaifa najai kumaha jelema bisa salamet. Itu. Cek malaikat di luhur ibu-ibu. Kumaha ieu jelema bisa salamet padahal dirintug ibu-ibu. Digoda terus, dipangaruhan terus ku setan. Jawabannya tadinya bu, kulantaran dipaparin perlindungan. Jadi kunaon Rasul makin nyohongkan perlindungan, netelakeun Rasul tidak mampu. Upami sangem ibu-ibu, upami simburing kiat mampu mah moal nitah batur, moal ngajak batur, moal minta tulung lah sorangan we. Tapi kulantaran musuhna berat, kan orang neangan balad. Jeung kada aya neangan balad ulah kanu lemah. Kajen minta bantuan kanu ripuh. Kanu lebih kuasa. Sanu paling kawasa Allah Subhanahu wa taala. Ngemutan ka Ustad Acengnya, Ustad Allahu yarham. Kantos ngagamarkeun kieu leres menyerap kana cepil simuring. Sapertos ibu bapa lebet ka hiji tempat, ka hiji bumi. Kakarage pakreket mukakeun panto geus ngajegog anjing atuh. Nu di kota mah geuning anjing teh segede embe. Anjing naon teh? Anu kitu lah. Sieun Pak? Sieun. Waduh. Untung dicang. Tapi tadi geuning aya di imah batur mah anjing teh liar. Tapi da moal ngegel itu dititah mah eta teh. Tak urang sieun. Berarti urang aya dina ancaman anjing. Kumaha cing carana supaya urang bisa salamet? Ibu bapak cerdas, anjing aya nu bogana. Aya dununganna tinggal geroan dununganna. Betul? Meureun lamun ngageroan di dieu mah ece. Naon deui? Kang. Aya di kota mah moal gitu lain. Om sebenarnya. Ini anjingnya. Padang torojol teh ibu nu bogana da cukup di kieu tah ku nu bogana mah. Cicing. Betul? Sanu boga anjing dunungan ya lain kerjatekeun Allah. Jadi sieuna tah urang oge ibu unggal poe teh digogogan ku setan atuh. Moal mampu kantun wartoskeun ka Allah nu kagungan setan. Ku setan mah ku Allah mah ibu-ibu tadi teu kudu disintrek, teu kudu dicepret si anjing teh. Di kieu oge sieuna ku nu bogana mah. Aya hiji gambaran ibu. Oke, ayeuna orang teraskeun. Kunaon ibu-ibu, para bapak, tadi dina hadis Tabrani Rasul nyalin minta nyuhungkeun perlindungan tina fitnah nu jolna ti belah wetan. Bahasana kieu,
Kana Rasulullah sallam yata'awwadu min fitnatil masyrik. Jadi Rasul kantos nyuhungkeun perlindungan tina fitnah anu jolna ti belah wetan di blok timur. Ibu mun wetan di dia mana? Kaditunya. Mun tempat naon di wetan? Purwokerto, Wonosobo, naon deui? Wangon. Wetan. Nya wetan ti Buni Seuri mah eta. Nah, nalika Rasul salam nyalindung ka Allah tina fitnah anu jolna ti belah wetan, para sahabat terus paham. Ternyata ti belah kulon ge aya hal anu penting anu ngancam karena keberadaan Islam. Makanya para sahabat naros kila wa min fitnatil maghrib ya Rasulullah. Punten upami bahasa simuring ya Rasul tadi kakuping ku simuring Rasul ngadawuh aya fitnah anu di belah wetan. Aya fitnah anu di belah kulon kumaha manawi? Rasul ngadawuh hiya a'damu wa a'dam. Fitnah anu jolna ti belah kulon mah leuwih hebat, leuwih dahsyat, leuwih kuat, leuwih kejam, leuwih sadis meureun kitu, Bu. Paham? Bu paham? Acan. Eta can paham naon wetan jeung kulon teh mana? Oh, upami ibu ayeuna bade ngitung wetan Wonosobo, Purwokerto, Wangon, Banjar ya. Pamikulonan urang mana? Bandung, Jakarta, Cianjur. Apakah fitnah yang nujolna di Jakarta, di Cianjur, di Bandung, tong jauh-jauh ting di Cikoneng, Bu? Di Kulon. Tak kulantaran gitu ibu-ibu sakedikna urang oge kedah paham naon ari fitnah. Memang urang ringkeskeun ulah beli panjang ting. Fitnah di dinya mah ibu-ibu ancaman, pengaruh. Ya, sebab dina Quran teh ibu-ibu fitnah teh kalimat istirok, kalimat anu bersyirikat. Ya. Terus Bu, bisa fitnah itu siksa, bisa. Wattaku fitnatal lati la tusibanal ladina dolamu minkum khosoh, surat Al-Anfal. Awas anjeun kudu sieun ku hiji siksaan anu eta siksaan teh moalkeunna ka jama-jama anu dolim mungkul, nu bager, nu mukmin, nu osok salat oge bakal kabagian. Punten Bu, punten. Nah, ketika terjadi musibah, gempa, banjir, longsor, ya, anu mukmin salamet belum tentu. Nah, anu cilaka teh jelema doraka unggul belum tentu. Ibu-ibu bertanya, ayeuna aya gempa di mana? Di Cianjur, cing. Nah, jelema kafir nu doraka unggul henteu Bu, nu mukmin oge ka urugan. Betul? Eta Bu, fitnah itu siksa. Dina surat At-Taghabun ibu-ibu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Betul? Sanyana ngan wungkul anak-anak harta-harta aranjeun jeung anak-anak aranjeun teh fitnah, cobaan. Betul? Makanya kade Bu, Pak saur Ibnu Mas'ud, upami ibu ka Allah nyalindung tina fitnah teh bukan dijauhkan dari fitnah anak, bukan dijauhkan dari fitnah harta, bukan, tapi maksudna ibu-ibu ditebihkeun tina ya
hal-hal anu jelek ditimbulkeun ku harta, hal-hal anu jelek ditimbulkeun ku budak. Jadi ulah bahasana ge ya abi ya Allah abi tebihkeun tina fitnah harta atuh moal boga duit. Paham teh? Eta mah pengertian Ibnu Mas'ud da maksudna maka dinya lain. Iya, tapi maksudna fitnah kejelekan anu ditimbulkeun ku harta gitu. Seperti fitnah anu ditimbulkeun ku budak, da teu satiap budak jadi fitnah atuh. Kartos teh, Bu. Upami ibu nyuhungkeun kalau ya Allah abi tebihkeun tina harta atuh moal boga duit. Ulah ditebihkeun tina harta tapi jauhkan dari kejelekan harta. Nah, tapi dah sing tadi kitu kene maksud nama pahamnya, Bu. Sebab aya nu kitu teh ibu-ibu ari makhluk Allah mah ganda sih. Ada nilai kebaikan, ada nilai keburukan. Seperti Allah geuning ngadawuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Boy, upamir Allah nyebatkeun dari kejahatan makhluk, apa itu makhluk? Angin makhluk, gempa bumi makhluk, longsor makhluk, banjir makhluk, tsunami makhluk, maung makhluk. Naon ibu? Salaki ge makhluk lain. Pamajikan oge mah maksudna naon? Dari kejahatan. Sabab teu satiap angin goreng aya hadena. Teu satiap hujan goreng tapi aya hadena. Ibu hujan teh ibu-ibu satu sisi akan memberikan kenikmatan, tapi satu sisi akan jadi menimbulkan bencana. Taya nu disebut goreng. Terus, Bu? Tak hakikatnya hidup itu ujian. Tadi disinggung Bu Akang. Kurang kudu bersabar. Ujian Allah teh rupi-rupi. Kumaha situasi kondisi. Bu, aya jami anu diuji teh kunaon ibu ku artos, aya nu diuji teh kunaon bu ku panyakit, duit loba tapi geringan wae, sehat ngan teu boga duit. Halo, betul? Kumaha Pak tah? Keun hidup itu semua tong boroning nu tebih anu ngariung nu ngagulung di bumi oge kadang-kadang jadi ujian. Maaf ya Bu, maaf. Kadang-kadang suami jadi ujian untuk istri, istri jadi ujian untuk suami. Teu sakedik ibu para bapak, para bapak, ibu-ibu anu mengeluh, Gusti ya Allah boga salaki teh ujian. Betul? Lain-lain orang dia lain. Cek bapak teh sarua, ya Allah Gusti dikeresakeun teh boga pamajikan teh. Itu ujian. Kunaon make mengeluh na itu? Itu ujian. Betul? Suami oke, bager, istri bager, budak. Nya. Aya Bu, suami nak saya, istri nak saya, budakna kurang aja, lain kurang kasep, kurang aja, diuji ku anak. Betul, cek bapak teh Gusti ya Allah, ayo masalah duit mau urang macana lah ngan ieu budak betul. Oke, make bahasa oke miterehnya, suami oke, istri oke, anak oke, yang jadi ujian apa Bu? Mitoha. Betul? Aing boga mitoha teh kacida bisa. Tuh, betul? Oke. Paham? Ai cek minantuna teh eta mah cek minantu, tapi cek mitohana teh beda deui. Aing boga minantu teh kebeneran ya.
eta ujian. Oke. Suami oke, mitoha oke, istri oke, budak oke, tatangga kurang ajar. Aya nu gitu? Digenggereukeun, digeingkeun anger. Digenggereukeun ngajak gelut. Keun ujian, Pak. Kali deui. Suami oke, istri oke, anak oke, apa oke Bu? Geus alus lah gitu. Oke, tatangga oke, mitoha oke. Teu boga duit, Pak. Betul? Oke. Semua oke, duit oke, geringan wae. Itu fitnah, betul? Fitnah. Nah, anu dimaksud fitnah dina ayat, punten, dina hadis tersebut mah ibu-ibu, gangguan, ancaman, siksaan. Tapi dina Quran teh loba pisan pula. Dina Al-Baqarah mah geuning, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nusok dimake dalil ke orang lain. Fitnah itu lebih kejam daripada gaya. Mitnah sia teh tah dalilna lain. Ngan memang terjemahna eta. Tapi maksudnya lain eta gitu. Maksud ayat eta mah ibu-ibu membiarkan kekufuran itu lebih bahaya daripada melanggar bulan haram. Ai perang teh teu meunang Bu dina bulan haram teh, tapi lamun aya nu nyerang pira kurek cicing langgar bulan haram, sebab itu lebih besar bahayanya. Ngan dipake dalil ku urang wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada lah baik kumakara pertamanya. Tapi da sok make dalil eta lain. Dan memang dina kenyataan Bu, fitnah itu lebih kejam. Betul? Kunaon ibu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Cek bahasa mah geuning aya jelema geus putus asa, aing mending keneh dipayahan sakali. Betul? Daripada dikieukeun. Da tubuh anu ngaran jalmi dipitnah mah bukan 1-2 tahun, puluhan tahun masih terus teringat. Padahal ibu teh wah geus sabaraha tahun, aya bulan 20 tahun mah ngeri aing ku si eta. Tuh fitnah itu. Coba lamun maut mau ingat Bu, mantak mending keneh itu fitnah. Eta mah fitnah Sunda Bu, fitnah ancaman, fitnah godaan bisa. Ibu, fitnah anu di belah wetan harita teh ibu-ibu zaman Rasulullah SAW ibu, pusat kota, pusat pemerintahan teh di Madinah. Diapit ku dua negara besar adik kuasa. Di belah wetan aya negara Persia, di belah kulon aya negara Romawi. Di belah wetan mah negara Persia agamana Majusi. Majusi teh tukang nyembah seuneu. Ainu di belah di belah kulon mah agama Romawi, tukang atau anu beragama Nasrani. Itu secara geografis letak daerah Bu. Berarti ibu-ibu kieu panginten bahasa Rasul mah, ya Allah tebihkeun umat kuring tina pangaruh-pangaruh agama Majusi jeung tina pangaruh-pangaruh agama Nasrani, kitu panginten. Sampai biasanya ibu-ibu dua atau negara besar itu, negara kuat itu sok mengaruhan ke negara kecil. Terus Pak, mulai diurang Pak, Amerika jeung konco-koncona jeung balad-baladna jeung nu sejen selalu sok ikut intervensi, campur tangan, sok milu karena urusan negara batur. Nu matak teh sakedek ibu-ibu di urang oge loba kebijakan-kebijakan barat, kebijakan-kebijakan Amerika anu
dituturkan kulantaran sieun. Tapi memang gitu Bu, dina sejarah oke biasanya negara kuat itu menindas negara yang lemah. Beres Bu? Halo? Beres? Naon? Maaf Bu, Indonesia negara naon? Yalah bingung itu. Ek nyebut lemah, ek nyebut mungnya, ek nyebut kuat tapi ditindas. Matak aya bahasa nu ya nu mejena negara berkembang gitu. Mejena. Maaf ya Bu, orang mau nutup mata. Indonesia ge Bu ya terus diintervensi ku negara-negara asing. Matak pengaruh-pengaruh asing ibu-ibu masuk di urang. Oke orang jelaskan pami kabujang Gusimburing. Anu maksudna anu sok kabandungan ku urang. Can anu nyara rumput mah. Kembali lagi. Jadi upami tadi Rasul ngadawuh ya Allah tebihkeun umat kuring tina pangaruh-pangaruh agama Majusi. Maksana panginten kieu Bu. Mudah-mudahan umat kuring teh ulah kapangaruhanku penyembah api. Ai nyembah api mah henteu ngan sok nurutan mah osok. Halo. Jadi nyembah seuneu mah henteu ngan nurutan mah osok teh teh Bu. Naonnya euy. Nu udud cenah mah. Kumaha? Itu suara si ibu ada. Oke. Kan memang kadang-kadang ibu di beberapa daerah api, di beberapa tempat api itu jadi simbol. Segala sesuatu harus pakai api sebagai lambang. Maka di urang lamun olahraga aya api tuh apa? Api pon. Eta teh baheula mah duka ayeuna mah Pak. Lamun erek nyenget obor anu aya di Senayan mawa seunana teh di daerah wetan di Jawa Timur. Geuning ibu sok ningali baheula mah dikawalnya dibawa lumpat di tiap provinsi ganti nu lumpat dikawal ku polisi. Pada cek bapak teh ka hese-hese atuh ku gasolin we nya. Kunaon? Kapungkur rese ayeuna mah teu rame kapung itu geuning sok aya nu lompatan dikawal ku polisi mawa obor eta teh erek ka mana cenah ka Jakarta keun seuneu ti mana jauh duka seuneu naon dasar ruanya cenah siga cenah ieu mah seuneu asli gitu nu palsu nu kumaha Pak. Tahu ibu-ibu punten saur simburing mah ieu kalebar-lebar mubadir. Can kudu nitah jelema lumpat kudu diongkosan. Polisi nu huang heong kudu dibayar Bu. Tah nu kararieu Bu. Pengaruh-pengaruh. Halo? Matak ibu-ibu. Kapungkur oge ibu-ibu Rasulullah nalika musyawarah rek adan, musyawarah bade manggil manusia kana salat. Aya nu usul ya Rasul kumaha upami kuseuneu ulah siga Yahudi siga Majusi. Kan hadiah teh Bu sate acan aya adan model ayeuna Allahu Akbar ibu-ibu ya. Musyawarah heula. Ditampung heula ku Rasul teh. Aya nu usul kumaha ya Rasul upami datang waktu salat teh niup tarompet. Saur Rasul teh ulah eta mah siga Yahudi. Kumaha upami mirip-mirip Yahudi gitu. Anu nu dilakukan ke orang Yahudi. Mun ek ibadah teh tarompet ditiup. Kumaha ya Rasul upami nabeuh lonceng ulah siga Nasrani. Tapi ibu di gereja ibu pamerek ibadah teh tingkelneng gitu. Atuh Rasul kumaha upami kuseuneu ulah siga Majusi.
betul? Kabayang teh bu, upami datang waktu sholat kudu mirunan leuheung lamun usum halodo. Lamun geus ngelun di gunung geus lohor euy. Lamun halodo apa? Tah itu. Jadi anu disimpulkeun ku Rasul ulah itu pengaruh ulah eta teh tina agama batur. Nah Rasul ibu-ibu saterasa ngadawuh anu jolna ti belah we kulon mah leuwih berat. Jadi pengaruh agama Nasrani, pengaruh agama Kristen itu lebih berat. Sabdi urang oge loba ibu-ibu. Umat Islam anu ngaku Islam tapi cara berperilaku, tingkah laku, ucapan, gayana siga Nasrani. Betul? Oke. Ya manu enteng seharusnya buring. Jadi memang Rasul kantos ngandauh ge dina hadis Ahmad Ibnu Hibban, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing saha anu nyarupaan, sing saha anu niru nyonto hiji kaum maka manehna termasuk kaum itu. Kartes berarti umat Islam itu harus tampil beda. Kelipu. Jadi ulah sok nurutan. Sabab lamun nurutan bisi disakompet daunkeun. Matak cek urang teh. Si eta teh geuning kitunya buah-buah baladna. Tuh padahal mah lain eta teh. Kan tadi buah-buah baladna. Gening si eta make kongkorong salib buah-buah Nasrani ecek nu sajen teh lain eta mah lege gunggul cenah. Ulah itu yang disebut dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, tasyabuh itu menyerupai aya nu teu kenging, aya nu kenging, aya nu haram, aya nu teu nanaon. Dina urusan akidah, dina urusan ibadah ulah nyaruaan orang Nasrani atau orang-orang kafir, kecuali dina urusan dunia sepanjang salami eta hal teu dilarang. Tah ibu sakedap deui bade naon Natal. Gening sok aya aki-aki nu janggotan make kupluk tenang ngaranna Sinterklas non, terus bapak teh nurutan, bahkan aya ibu-ibu di televisi pejabat oge nurutan, itu teh tasyabuh. Minimal ibu-ibu ketika mereka merayakan Natal udah aja kita hormati mereka, ulah sok diturutan. Maka jeung diurang masang lampu terus naon masang tangkal naon cemara. Maaf ya Pak, biasanya kan upami ibu osok ka mall, ka supermarket, ka Jogja, ka Nukarar itu busok. Biasanya gitu. Kumaha mumen mun usum Natal caraang aya tangkal terus aya aki-aki make kupluk naon Sinterklas. Lamun usum lebaran naon loba cangkang kupat ya. Da eta mah mereka dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Da urang mah umat Islam tong nurutan. Bisi naon bisi termasuk mereka. Kumacana lamun ngucapkeun selamat Natal entong udah aja lah. Kade Pak pilih bapak ibu gaduh wargi, gaduh teman, karib, dunungan, sobat, langganan, orang Kristen hek isuk rek Natal kok selamat Natal montong
montong makadu ini ulah kunaon cenah make ulah lamun orang mengucapkan selamat nata sama dengan menyetujui keadaan Tuhan mereka udah aja guys begitu lah iji waktu oke gitu kan kade lamun salam ulah nurutan batur oke kembali lagi itu pengaruh sehingga banyak orang muslim yang tasyabuh kali deh bu tasyabuh bisa berarti bisa dina ibadah menyerupai Pak Bu ayeuna mah simkuring sok rada bingung ya kamari ieu lain kamari ka tukang kan loba geuning urang aya urang Nasrani arasup ka masjid terus pidato di masjid urang Islam teh asup ka gereja atuh aya lain kumaha itu dengan tujuan apa toleransi toleransi lain gitu duka mudah-mudahan bohongnya bu mudah-mudahan hoak kan aya nama geuning aya bu umat Islam maca sholawat di gereja bahkan aya sholawat Kristennya ada serius bu ibu-ibu sepanjang anu ka Bandungan Gusimuring ya memang di daerah Cianjur kristenisasi itu memang seueur bu tapi di Cianjur Kidul ya jadi anu kena gempa mah Cianjur baratnya betul tak anu loba kristenisasi bahkan ibu sakampung Nasrani kabeh tadi nama umat Islam diolo kunaon bu lain supermi ku motor jeung sawah jadi anggar bu alasanna ekonomi ya bahkan loba gereja metak ibu-ibu nalika aya musibah gempa gempa di Cianjur bu gempa di Cianjur mah ayeuna ge masih terus matak anu di daerah anu kena gempa mah ibu anu bumina henteu runtuh oge alimun di bumi dina tenda weh sieun terus dago ya di mereka aya bu aya tenda ya Nasrani itu kan ai Cianjur Kulon Kaler mah ibu-ibu loba kamaksiatan walau alam cenah simuring Bandungan anu kantos surupay bu upami ka Cianjur belah ditu mah ningali murang kalih ningali barudak teh garelis karasep marancung irungna sabab eta teh hasil kawin mut'ah kawin kontrak nikah dikawin kontrak ku orang Timur Tengah ku orang Syiah kawin 7 mas kawin 7 juta samingguan ngalahirkeun anak zina jadi cek nu ngobrol teh mah di Cianjur asa geus hese ngan gadis asli teh jadi mah masih kena seueur gadis aslinya maksudna asli Buni Seri kan gadis Cianjur garelis ya gadis Bandung Mojang Bandung Lalenjang tadi Cianjur mah ibu geus campuran di daerah tertentu oke kembali lagi itu fitnah ya fitnah anu bakal terjadi ya ibu-ibu simuring ngobrol sareng sigap anu ngurus bencana ai kawin mut'ah teh naon tuh kawin kontrak atuh terang kieu atuh punten ya bu upami ibu ku simuring ditikah mas kawin 5 juta 3 poeun geus jadi geus 3 poe masuk ek usaha oge tak kitu bebas ku si akang 4 poe
usia abah 5 poe kuatan 5 poe ya palingnya 2 poe banyak pak dioper-oper kan jinah make modal agama nu hanya kate mudah-mudahan bohongnya nu ngawin karena ustad atuh mabu ya kamaksiatan lain berarti di itu pusing di Bandung oge balatak kamaksiatan mah tong boro di Bandung atau sing di Ciamis oge kamaksiatan mah loba betul tapi di urang tararikeun ustadna amar ma'ruf nahi mungkar jalan ibu-ibu diri itu hampir parem atuh bu geus kumaha karep kitu taya anu dihariwangkeun ku urang sadayana punten sanes bade ngarorojok anu borok tapi emang kanggo peringatan kanggo orang sadayana siapa bakal aya fitnah jadi fitnah anu di belah kulon teh fitnah di agama Nasrani gaya hidupna perilakuna pakaianana naon ibu bu puntennya ya mah nu biasa weh mending keneh henteu geuning di urang sok aya kieu ya kebiasaan kulantaran hayang disebut modern upamitos nuang barang tuang upamitos tuang di restoran di mana we make garpu jeung senoknya sok dikumakan disilangkeun ya teh asalna mah ti kulon ti barat ti kulon fitnah ti kulon tangan di urang mah disebutna teh modern nah anu osok kitu teh urang Nasrani ibu ai kieu teh numpang kieu teh lambang salib eta teh cek maranehna mah simbol doa tos tuang tos ngopi lain ngopi atuh terus ngabaso jeung naon wae ditumpangkeun teh doa mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati makanan kami gitu diturutan ku urang pauranya mudah-mudahan tadi urang mah kulantaran hayang modern ulah bu eta mah geus menyangkut kana kebiasaan orang-orang Nasrani betul jadi lamun orang mah lamun orang terus tuang geuning terus kudu dikumaha dipalangkeun ditangkupkeun sanes diulah nangkarak bu tah cerdas ya bu cenah lamun nangkarak senokna eta teh netelakeun hayang keneh cenah kitu atuh tinggal nyopot deh Pak termasuk ibu-ibu ya anu memang diurang mudah ulang tahun itu kan asal nanti orang-orang luar Islam itu fitnah termasuk simbol-simbol bu aya simbol LGBT simbol non pelangi itu simbol LGBT naon cenah LGBT cek urang dia LGBT teh lesbian, gay, non gay, anu gitu bala. Terus lesbian, gay, LGBT, biseksual, tekna transgender. Mudah-mudahan bohong ya, hoax. Di nu paling loba kaum gay teh di beberapa provinsi di Jawa Barat. Ai gay teh ibu jalu boboh ka jalu atuh. Cager atuh. Bu. Lalaki boboh ka lalaki. Kumaha? Cek siwut erek kumaha sebenarnya? Cing par erek kumaha tah Pak? Mun geus kieu. Matak Presiden Zimbabwe
harita ngancam lamun aya lalaki bogoh ka lalaki, maaf ya bahasa kasarna ki, ku aing rek di penjara. Ek dikaluarkeun lamun ngalahirkeun budak ek dikaluarkeun. Kartos bu. Nya aya lalaki bogoh ka lalaki kapangi. Ek di penjara ke lamun geus ngalahirkeun rek dikaluarkeun. Asa moal mungkin nya. Maksudna moal mungkin ngalahirkeun, maksudna mah ancaman eta teh. Mata ibu-ibu para bapak resep main bola ya kamari ya. Ayeuna di Qatar itu waduh luar biasa hebat. Aya kapal anu make lambang gay itu LGBT ibu ditolak ulah mendarat di Qatar. Hebat memang negara Islam Pak. Bapak nonton bola? Kamari ngadukung kan? Ngadukung Maroko ngan elehnya. Kan bae atuh Pak minimal kan ngadukungnya. Bae pada sesama sekecil apapun dukungan kita terhadap sesama eta panginten orang teh ngadukung nanti kulantaran muslim na meureun gitu. Kan eta mah dapa lah ulah sok dipikirna eta mah urusan dunia nya. Urusan kan minimal gitu. Jadi semuanya juga peringatan Bu. Allah mah kawasa ek nyiksa jelema ya. Tong boroning gempa di Cianjur sing dilelepkeun saja berat oge gampang. Tapi ini mah peringatan. Bilih wengiting ibu-ibu, eta makna nu kahiji. Makna nu kadua, walau alam ya, Allah nu alam gumuninga. Maksud fitnah anu datang ti belah wetan teh mun dibahasakeun ayeuna mah ti blok timur. Ti blok timur ayeuna mah lain di Arab. Lain di waktu hari tadi Madinah. Orang-orang yang berpaham komunis. Ti blok barat mah negara barat Eropa kan itu orang yang berpaham materialis. Non materialis teh anu gitu lah. Memang ibu-ibu pengaruh-pengaruh barat teh nepi ka di urang oge geuning sagala rupa teh. Tapi kade tidak semua yang datang dari barat itu jelek. Dan tidak semua yang datang dari barat itu pun baik, tinggal disaring. Dan kadang-kadang orang menerapkan teknologi, menerapkan ilmu itu hasil dari orang-orang lain kan? Anu matak anu ku orang disuungkeun perlindungan teh hal-hal anu jelek na gitu. Sedangkan di orang segala sesuatu ya geus kapangaruhan ku barat. Hukum ala barat, pergaulan ala barat ibu-ibu. Nah di antaranya gitu Bu. Ya. Hayang disebut maju, hayang disebut naon? Modern, hayang disebut naon teh? Gaul meureun teh gitu. Mungkin anu antukna kapangaruhan ku paham-paham anu jualna ti barat, ti kaum-kaum materialistis, kaum-kaum penganut paham materi. Numawi kadang kade orang sekarang itu jami ayeuna barang tuang barang leuet berpakaian itu bukan hanya kebutuhan tapi sudah jadi gaya hidup. Naon bentena Bu? Kalau berpakaian hanya kebutuhan, berarti cukup asal menutup aurat. Soal model bagus atau modelna, gayana, corakna nomor 3. Tadi orang mah dibalik. Gaya pangheulana nutup aurat nomor 7. Tapi geus gaya hidup. Matak, wah ibu-ibu simuri ngabandungan dukating, duka bener dukating bohongnya. Gening ai baju artis puluhan juta. Hah?
tuh terang no ibu seberapa juta 1 juta 2 karungnya itu padahal eta teh bu artis teh make bajuna oge tara anggeus kurang bahan tapi hargana puluhan juta ya itu gaya hidup. Oke, makanya ibu bapak sareng simburing ulah bergaya boleh tapi tong nggak gayaan kali deh bergaya boleh tapi tong talamun jelema gagayaan eta teh sebenarnya teu gaya kali deh jelema nu gagayaan teh henteu gaya kunaon gagayaan mih katingali gaya paham siga jelema gumasep eta teh teu kasep siga ibu gumulis teu geulis dan nu geulis mah moal gumulis teu kudu gumulis aing mah geulis halo tadi orang loba nu gagayaan leuheung lamun gaya teh bari aya kemampuan anu ripuh jeung capek jeung karunya ibu hidup gaya na luhur kemampuan tidak ada anu antukna tukang kiridit sapoe aya opatan gitu halo lain di dia lain Cianjur atuh salakina teh digingkeun atuh mi atuh mun isakala atuh pa tempo batur makomo atuh ningali lomarina oge tadi orang teh memang maaf ya oke lah boleh gaya tapi tong lobating gagayaan anu antukna ibu di kadang-kadang di rorompok di simkuring di bumi pora ibu sok aya loba barang-barang anu sakadar dipajang bari teu kaanggonya beres tai urang mah prinsipna cek Islam mah kedahna gitu bu menutupi kebu tuh betul maaf bu samilah sepainten ngan ulah sok kaleuwih geuning ibu dina lomari teh aya piring aya gelas eta tara dipake anger ibu nginum mah make cangkir plastik eta teh maaf bu eta nu kitu ngaranna gaya boleh gaya tapi tong gagah mun gagayaan sok anyuk ngahutang nu penting keren baelah tekor oge saeutik oke ulah makan orang sekarang makan mun tadi pakaiannya bu makan bukan hanya menutupi kebutuhan asal wareg tapi geus gaya hidup matak anu diteangan teh restoran anu berkelas maaf memang ibu lah pelebah dia mah daku mahnya itu usaha-usaha orang kapitalis seperti Alfa terus dari ibu Indomaret itu perusahaan kapitalis makanya ibu-ibu usahakan lah sareng simkuring sagedik-sagedik dan simkuring sami pak usahakan meningkene balanya ka tatangga ka warung di urang kan di urang rata-rata geuning ai barudak mun hayang ka Alfa mih katempo keresekna Alfa katempo keresekna jog bisa pada ting naon eusina mah itu da itu yang disebut dengan gaya hidup tapi dah satuju sih gak nama satuju maaf ibu keluar bapak keluar di Jogja misalnya ya mah contoh lain turutan keluar di Asia keluar di Alfa Lembang teh beda jeung keluar di emper ok ibu lamun aya di toko emper nawar teh bari culang cileung bisi aya tatangga
eta jelema loba gaya, oke. Makan udah gaya motok, hayang ke McD, hayang kanan KFC, padahal sarua ibu goreng hayam loba di orang. Oke, itu Bu ya. Terakhir Rabu terus jam 8. Jadi memang iya tangan-tangan kang orang sadayana komo dina alam kiwari paham komunis berpengaruh, pengaruh bisa paham materialistis materi. Jadi paham materialistisme kieu Bu, jadi kumanya bener jeung salah teh diukur kuno nyata. Jadi cek ibu teh kieu, lamun teu karampa teu karasa teu ngageregel kana tikoro teu asup kana beuteung mah lain bener. Matak paham ieu mah teu pati percayain kana poe akhir da can puguh. Engke di akhirat itu ada siksaan, mau percayain. Matak udahlah, yang penting nu puguh-puguh di dunia itu paham materi. Ya. Jadi lamun jelema geus paham materi, maaf Bu, ujung-ujungna teh mikirna mau jauh karena duit. Segala rupa jadi duit. Maaf, segala rupa teh diukur ku duit. Bukan bekerja beramal ikhlas. Punten ibu-ibu teningang di jelema awam, teningang di jelema ustad lamun geus materialistis geus hese. Paham? Komo geus ningang ka istri mah. Matak padahal dan nu aya nu cewek matre sebenarnya. Padahal lalaki geus sarua loba nu matre. Dan memang ibu watak istri mah matre, watak nampu, kade lain jelek, tinggal ngarahkeun unggul. Tak ibu-ibu maaf ya, ayeuna alam dunia siga ayeuna kieu teh ibu-ibu, sagala rupa dibeli ku duit. Lamun jelema memperjuangkan kebenaran eueuh duitan mah mundur. Lah aing nggak capek-capek kaharti ngan teu kahartosna. Betul? Kaharti ngan teu kahartos. Ai kahartos mah kudu karaos, kudu aya kaos minimalnya. Jeung balik mawa artos itu. Tak usum pemilu teh lain yang anu kaharti doang tapi nu kahartos. Kamari aya Anies Baswedan ke mana? Ka Budi Seri. Bu Pak Mardasannya, ayeuna Pak Anies sudah dicekal saparina tidak boleh kemana-mana. Bahaya. Keur maraneh nek. Cek berita mudah-mudahan teh bener ya. Ieu berita viral. Ibu Pak Anies itu didanaan 300 triliun supaya dijegal. Jadi oligarki Cina kafir ngadanaan 300 triliun supaya Anies ulah naik. Kabayang teu 300 triliun. Lamun keur partai-partai mah 50 triliun. Partai anu sogok sakieu sogok cicing. Berarti mahal kene Anies. Bo, dulu Pak Habib Rizik itu 1 triliun disogok. Pak Habib ini uang 1 triliun tapi cicing ulah gogorokan wae. Berarti harganya sabaraha? 1 triliun. Jadi iman Habib Rizik sabaraha? Iman orang sabaraha? Najulah ibu. Teka bayang musim urang mau 300 triliun. Cek bapak teh lah. Upami ibu di tawisan bade mah.
Moalnya Pak, moalnya moal sote can aya duitna geus ngagoler mah ya. Apalagi dengan undang-undang anu ayeuna dijieun teh, waduh, hampir mencelakakan umat Islam. Jadi orang ieu fitnah ya teh, fitnah. Ujian, terang fitnah ujian. Ya, makanya ayo sareng simuring orang sering-sering tolabul ilmi, orang sering-sering nuntut ilmu sehingga terbuka mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik. Sebab nama geus samar. Nu benar kadang-kadang disebut salah, nu salah disebut benar. Nu benar dicurigai ibu-ibu, nu salah ibu-ibu nu ngabangsat, nu berkhianat, bebas berkeliaran. Kenyataan seperti itu. Itu fit. Mudah-mudahan Allah mapalin perlindungan ka urang sadayana tina berbagai fitnah, nah baik nah anu jolna ti belah wetan atanapi fitnah anu jolna ti belah kulon, sehingga orang jadi muslim anu sejati, muslim anu benar-benar muslim, teka pangaruhan ku pangaruh-pangaruh kafir atanapi pangaruh-pangaruh luar Islam. Hapunten nukasun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.